atau subuh bil Yahud. Jeung anjeun kudu puasa kaping 8na jeung kaping 10na jeung kudu ulah nyarupaan ka bangsa-bangsa Yahudi cenah kitu. Jadi maksudna teh kumaha urang teh? Ieu mah pikeun urang sadayana gitu. Nya sadayana we gitu urang gitu. Maksudna kumaha? Ta anu pokok mah ieu pasunahan anu pokok dina bab Asyura teh ieu saumna. Perkara anu lain anu berbentuk adat istiadat berbentuk pengkondisian gitu anu ku urang dicanak tina dalil anu umum terus dipraktekeun gitu pikeun ngareah-reah ngamamurkeun dina Asyura gitu ta eta mah tambihan da anu pokok jelas teu aya perbedaan pendapat para ulama ngeunaan pasunahan dina Asyura teh saumna gitu kadituna aya anu maca Al-Qur'an nambih-nambih amal soleh eta tambihan karituna aya sodako anu dikondisikan kadang kawis ka anak yatim nepikeun ka cok diistilahkeun lebaranana budak yatim ngan hanjakal budak yatim memang adanya teu aya kolot yatim mun aya mah gitu lebaran kolot yatim urang daftar we mah gitu 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 tuh hanjakal teu aya tah kolot yatim teh tapi kan ka di aya ya non jadinya pokoknya mah jadi hok dikondisikan geuningan biasanya ya salah sawios cara gitu nya di daerah-daerah di Lemur Abdi gitu di Tanjung Sari gitu jadi setiap malam atanapi dintenan 10 Muharram teh diulam para donatur gitu para donatur diseratan gitu jadi teras diulam deui anak yatimna gitu ngan aya laporan heula di data heula anak yatim anu kinten-kinten bade ngempel teh sabaraha urang nah 10 urang nah 20 urang tangkes 10 urang atanapi 20 urang teh dilaporkeun dina serat ka calon donatur jadi naon mung nepungkeun wungkul antawis donatur gitu tah anu bade menyantuni sareng anak yatimna ditepungkeun dina eta waktos terserah bade masihan bade 1000 bade 2000-an bade 3000-an gitu ieu mah salah satu pengkondisian lamun ditaroskeun dalilna moal aya dalil khususna mah ngan pedah nu namina dalil ngeunaan sedekah babalatak gitu atau dikhususkeun dina eta waktos dina kaping 10 Muharram heupan ngudag kana kautamian teh ya sedekah dina Asyura teh ya gitu matak urang ge ku cara urang masing-masing mangga we tah kondisikeun urang sedekah dina eta waktos kamari tahun atau tahun bade kapayun gitu kondisikeun we ngan teu ulah dibeja-beja we gitu ulah di ieu diwawar-wawar margi pan geuningannya seolah-olah jadi kadang kabis jadi berubah karena adat gitu karena adat komo di daerah Jawa kan nepikeun ka nau geuningan lah seueur gitu nah di urang we lah gitu seueur gitu henteu lepat kan ulah leungit anu pokokna gitu pasunahan anu pokok dina eta dinten dan teu di urang unggul pan geuning ngabubur teh wah di mana-mana gitu kan ngan sakali-kali mah teu aya lepatna gitu dikondisikeun sareng zaman ayeuna gitu buburna divariasikeun diajak tukang bubur ayam gitu. Tukang bubur kacang hijau diajak tukang bubur lembu diajak gitu ayo urang bubur bareng gitu bagikeun langkung naon langkung rawas lah gitu di tukangna tuh gitu gitu sanajan kan memang terlepat pada mau ninggal tina nawannya nyucruk gitunya tina sejarahna memang ieu teh kan teu leupas tina ngagambarkeun kana ieu kisah Nabi Nuh teh kisah Nabi Nuh alaihi salam sabadana caahna raat Nabi Nuh sareng umatna teh disalametkeun parahuna teh mendaratlah di hiji dataran tinggi gitu kan malihan medugikeun ka ayeuna gitu di nya di ditu aya replikana gitu anu nunjukeun peristiwa harita terjadi teh kumaha gitu di negara mana terlepas mah di negara Yordania gitu di mana gitu tah santosna Kangjeng Nabi Nuh sareng umatna teh
beres tina angkleng-angklengan ninggal karena bebekalan teh aduh tos sareep kantun sesa-sesana kumaha carana ya supaya ieu sesa itu ya tuangan bebekalan sesa teh supaya tiasa walatra gitu ngawaregeun ka sadayana syukur-syukur tiasa masihan gitu ka batu maka di piwarang tah kumpulkeun sesa-sesa tuangan sesa-sesa bekal aya kacang-kacangan gitu ya kacang naon lah gitunya ada segala rupa gitu dikempelkeun nepikeun ka dina sapalih versi mah geuningan dina sapalih riwayat mah nepikeun ka aya 7 rupana eta teh sisikian teh gitu di pasak dibubur gitu di tararuang gitu dugikeun ka ayeuna gitu. Terjadi naon dilestarikeun geuningan eta teh dina raraga naon memperingati miemut karena peristiwa anu agung zaman kapungkur nyata Nabi Nuh teh ya Nabi Nuh alaihi salam supaya kurang dicandak pelajaranana gitu ta eta Nabi Nuh kaselang ku sababaraha nabi pada akhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi urang sadayana tah nyandak sareng ngawurukeun ka urang sadayana yeuh Asyura teh eusian tah ku puasa gitu tah. Berarti kumaha urang teh nya langkung caket ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi urang sorangan nu pasti gitu bahkan nabi sadayana manusia pan gitu. Nabina para nabi malihan kitu pan Kangjeng Nabi Muhammad. Matak ayeuna aya buburnya eta teh dina raraga mie emut kana peristiwa anu dahsyat kapungkur telepat mangga nu penting mah naon patekadan ulah nebikeun ka nganggap ieu teh ajaran langsung ajaran agama da ulah bukan nu kitu kalebet masalah nu biasa urang tahlil kitu nya riungan aya naon deui haul kitu nya 7 dinten 40 dinten 100 dinten lepat lamun urang nekatkeun eta teh langsung ajaran agama lepat eta teh lepat da teu aya contona teu aya dalilna riung ruang riungna mah teh ngan pedah dalilna dalil umum teh ya gitu sodako bab naon dikir teh ya gitu ngadoakeun gitu ngan lamun urang langsung nyebatkeun ieu teh langsung ajaran dina agama riunganna mah gitu tah penting beberes heula begitu akidahna kayakinanna ilmuna sanajan naon wae adat istiadatna anu dilaksanakeun ari ieu geus beres mah aman gitu. Anu salah mah kumaha? Heueuh, teu ngarti kana batasan syariat, teu ngarti kana batasan akidah, tungtungna teh kumaha? Ngilu we gitu. Terbawa arus teu puguh naon nu dituju ieu teh. Ilu. Ya gitu. Karena penting urang ngailmuan diri, napakuran diri. Ngaguar kana pelajaran-pelajaran ti Allah ti Kangjeng Rasul gitu kan. Da urang ge teu menampik pak kamanfaatan tina eta adat istiadat teh seueur. Cenderung naon ngadidik supaya gotong royong. Kan kitu. Ngabubur sasarangan geuningannya urang teh ngariung irah deui atuh model kitu. Komo di tengah kehidupan modern di kota mah kan hidup teh tos masing-masing. Tatangga jeung tatangga teh da teu wauh, damprokna teh kumaha saminggu sakali gitu. Lamun libur eta ge lamun kaperangan amprok gitu di perumahan kan gitu atau terserang tetangga teh bikin ka tos hirup 5 tahun teu apal tetangga teh saha wae aya ku kitu kan gitu dan masing-masing teh gitu tah periogi anu kitu anu dilaksanakeun di masjid pan geuningannya ngabubur teh gini sae ngan kumaha puin urang kade ulah hilap karena pasunahan anu pokok. Sabrana tah eta. Gitu. Aing nganu. Tah eta geus dog tinggal ijo gitu. Baraya kopi. Ieu seruput.